ngeraskeun hanca anu kamari bagian waqalan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala jeung parantos nyaurkeun atanapi waqala jeung parantos ngadawuh saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi eta tetep ka Kanjeng Nabi as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Kullu mauludin ari sakabe anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun itu kullu maulud ala fitratil islami netepan kana kasucian Islam. Illa anna abawahu kajaba saestuna indung bapana itu kullu maulud yuhawidani eta ngayahudikeun itu abawahu hi ka itu kullu maulid wa yunasironi jeung nganasronikeun itu abawahu hi ka kullu maulid wa yumajisani jeung ngamajusikeun itu abawahu hi ka kullu maulid. Al hadisa kudu nuluykeun anjeun kana hadisna. Yuqalu dicaritakeun fil hikmati dina sebuah hikmah atanapi kata-kata mutiara bil parisiyati kalawan bahasa Persia tina bahar romal wajana fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Ya robad bad tarobuda ajma robad bihaqidati bakillahi somad. Ya robad ar dataro aswajahim ya roniku kairona ya binaim. Ya robad bad ari babaturan anu goreng eta tarobuda leuwih goreng ajma robad tinimbang orai anu peurahan bihaqidati bakillahi demi hak dat Allah as-somad di anu dipake tatagenan. Ya robad ari babaturan anu goreng eta ardataro leuwih matak narik aswajahim kana naraka jahim. Ya roni kudu jadi anjeun. Ya roniku kudu ngajadikeun aranjeun kairona kajalma anu soleh ya binaim anu sok mawa kana kanikmatan. Wakila jeung dicaritakeun deui sebuah siiran baharna bahar rojaj atanapi bahar romal gitu, tiasa kurojaj tiasa kuromal. Man almunti pun guru sering ngagunakeun ku bahar romal nyata sami fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. In kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabir al ardo bi asma'iha wa'tabir as-sahiba bis sahibi. In kunta lamun kabuktian anjeun eta tabghi nyupri anjeun al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahlina ilmu aw syahidan atawa lamun kabuktian anjeun eta anu nyupri ka anu nyaksian yukhbiru anu ngabejakeun itu syahid an ghaibin ti anu ghaib. Fa'tabir tah kudu ngareken anjeun
al ardo kana bumi bi asma iha ku pirang-pirang ngarana itu ardo. Wa tabir jeung kudu ngareken anjeun as-saiba kabaturna bisaibi ku babaturanana. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.